Oke boy. Tuh, kembang ieu. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya pemirsa di rumah dan penonton yang berada di studio dengan saya Wing Porcelain Record. Kali ini untuk teman-teman semua yang ada di Guil Sunda, terutama di Game Heroes Arena dan COD, saya telah menepati janji saya bahwa kemarin katanya Fantasik Fantasik 423 akan mudik ke Cikoneng. Nah ini dia nih wajahnya nih, Fantasik 423. Saya mau ke tempat rekreasi katanya di Gunung Payung nih. Di Gunung Payung ada sebuah tempat rekreasi. Kita mau samperin tuh. Maaf jika mungkin kameranya agak sedikit terganggu. Ya itu ngaran dek. Ngaran. Nonton itu. Di ata hi Poho deui teh ngaranna teh. siap kiam lam ieu lam. Oh, lintas alam berarti. Oh, lupa. Ting penungpun mah aya lam-laman gitu. Ini kan jadi kemarin saya merekam video cuman tidak anggus begitu. Jadi ayeuna mah cong ieu kan iya salah satu tempat saung. Udah jalan ke sana. Jalan mah rumpil kan gitu. Urang pereng berarti eta aku teh urang nu gitu. Bisa salima jeung urang. Pereng menem kita teh. Kenal di mana? Henteu urang bawa saeutik. Bawa saeutik. Biasa nama kan orang ka dieu teh jeung uje kamari mah. Tah, lihat tulisanna di luhur. Menuju puncak cenah. Nah. Collaboration. Masih kan live? Oh, di live kan? Oh, teu kudu ulah. Bisa di live kan? Geus kajian rekam berarti ya. Ieu mah rekam bungkul ieu mah. Jadi ieu kumaha ieu teh sedikit kayak tanggapan ada gitu lah. Ya ngobrol-ngobrol sedeng. Ieu kan kakara kan maneh mah kadinya. Kakara teh lain kakara emang bertemu pernah, cuman kakara teh dalam kondisi ayeuna guys. Model aya saung. Jadi kentok. Nah. Tempat rekreasi kan ayeuna mah ieu. Yang ikan, namun kamera hareup lampuan. Lampuan. Jelas tuh teh. Ya sakieu jelasna we. Sakitu jelasna. Sidak. Untuk sementara streaming mah heula. Naon cenah ieu? Area kincir angin. Wah, di luhur berarti ya, loba kincir ya. Eueuh kalau serang turun-turun teh. Teman-teman naik kan ribu. Dia menuju puncak Gunpai. Ayeuna mah geus hayu ngopi deui. Aya tulisan. Nah, ayeuna mah geus rada diresmikeun di puncak Gunpai teh
Erek dijieun salah satu diskriminasi wisata. Diskriminasi dia. Sekarang ke ciri euy. Nah, kamerana udah kieu ya. Biasa ieu. Oh, kamera malam akeh boy. Wes, Bapak Odo. Assalamualaikum. Salam. Duaan wae. Ini dia kayak Bapak Odo penunggu puncak. Iya kumaha? Duaan. Duaan, loba-loba. Motor numpang. Motor. Ini rame cenah di Lebak tuh. Di mana? Musik. Kumaha bitu? Dewe siapa udah kan yang mana siapa ya, Bos? Apaan bi teh heueuh ka urang. Nelpon. Mana? Apa hayang ulin? Oh, si siapa balik. Ka mana? Ah, Iya aya arana naon ieu? puncak Baraya. Puncak Baraya. Naon eta teh? Gunpai. Sok atuh kapayun. Puncak Baraya Gunpai tah ieu aya aksaraan ayeuna mah. Ngan teu caang encan atuh wa. Oh nuhun. Sampai dugi ka ditu ka bawah. Ini nyanak nanti babakan merinya. Iya. Sip. Kita ieu rada rame oge di dieu teh mun peuting. Lampu matahari. Merkuri lampu matahari. Nah. Ya bisa nempo ke daerah sekitaran Hanap tuh. Merkuri. Ada mati. Sudah di Nancina dia aya peraturan kan. Peraturan 1 kali 23 jam 24 jam tamu wajib rapot. Mang Yoyo jeung Mang Yana cenah teh. Bener. Yoyo saha? Tuh ini. Tuh Yoyo saha. Nah, iya jadi iya lah kumaha deh iya tentang ieu. Pesan lagi. Bagus aya wisata kitu. Cuma nya lamun bisa mah itu ada dijaga lah gitu intinya mah. Iya. Dijaga. Ya eta mantah. Kebersihanana, kerapihanana nya ongko deui kana masalah keagamaanana ge gitu. Tobian Pak. Batin rame. Kapan mari basa ngobrol geuning di balong atuh terus ningali kata macan ya sagusnya. Iya bisa ada lega ya lempar di teh jalan-jalan. Teu lama kan masih rada naon teh. Bala di dieu aya masih enakeun teh. Di ditu aya saung deui hiji di itu tempat teh. Di asarana barudak babakan. Oh ternyata geus aya nu nyirian. Barudak babakan.
mungkin sakitulah sidak ayeuna mah. Sidak ayeuna sakitu. Oke, deh kita dilanjut. Lapo, like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah bersama kami Wing Force dan Record. Kalau bak nempo kasih Eko lah perlu si Eko mana? Eko ini mata apa Eko Ekonya Jerry. heeh Balik itu cek kayak gitu. teuing pan Eka Agustus boy gitu nah gitulah orang kelebak lah nya ya mungkin sakitu weh sidak nu ayeuna mungkin sakitu. Jadi engke kita dilanjut deui engke karena mungkin film-film atau dokumen-dokumen nu sejen. Pokoknya mah terus pantang gitu dina sosmed YouTube kayak aya di nu sejen. Oke. Isuk gawe cenah. Gawe. Ternyata ayeuna mah geus rada kondusif oge beunang dikendalikeun. Ti lama kan basa nu minggu kamari mah saya ka dieu loba awewe lalaki lah campur gitulah. Ayeuna ge aya si awewe mah cuman ayeuna budakna. Ti lama aduh rada memaurkan harita mah. Gitu. Jangan sampai jadi fasilitas maksiat. Nah, begitu. Tapi seneng aya rekreasi orang ya seneng gitu kan cuma rada diperketat. Kayak jemeureun aya pemasukannya. Wih jelas tadinya. Kadieu anu kaduana meureunnan urang teh lemur teh jadi rada Rame, terkenal. gitu kan. Rame terkenal gitu. Cuma di kan aya oge ti sawareh masyarakat geuningan henteu kawas urang kabeh geuninnya. Teu sarua sahulu geuningan. Aya gitu anu nyampaikeun bahwa cenah aduh ka hade cenah euy bisi cenah bisi cenah. Tah urang teh disampaikeun gitu. Kudu nyampaikeun deui aspirasi masyarakat teh gitu kan. Iya. Ulah ieu na hungkul gitu kan. Jadi di nu lain ge kudu disampaikeun. Bagus sekali. Kan aya ulama gitu kan aya kiai aya ustaz. Oh iya tuh. Jelas. Mungkin kepada CKP Official terima kasih. Untuk kepada Oren Official juga. Untuk Bang HMT terima kasih. Ini asli di gunung gitu. Ini asli pegunungan ini. Malam-malam gitu. Bersama IFR dan Fantasik 423 begitu ya. Sang legenda di Heroes Arena. Legenda. Super pro player. Super. Oh nama ulah lalawara. Nober sejati. Wih ternyata. Aduh nggak kejelik. Nggak kejelik boy. Cok cacing balage budak kadieu. Tadi itu mereka iya. Sok di senteran ke orang. Mereka kiri. Center nadaki itu mun center rada rubah. Nah, biasnya udah namanya. Kawas lampu neon. Lain nyorot. Itu bagus juga ya. Reungit itu bet. Acan belum. Biasa sok tabang reungit. Enggak ieu aksara naon? Alam ieu nama dah. Cinta atau teh? TA tuh, iya N sebenarnya sama Cinta alam. Jadi kecil itu gak saung cuman poek itu poek tangga itu tapi iya mah harusnya waduk menurut waduk alam
ada dua kubu itu tuh. Tempat parkir itu hiji. Itu hiji. Ya, anu penting ngaliwat ka dieu teh. Jalan ka dieu moal petikeun. Oke, terima kasih pemirsa telah bersama saya. Besok lagi nanti lagi diterusin ya. Begitulah kira-kira. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju jubah celana cut bray. Hayu bye bye.